Mas, Naon Beng? Mana datang teh jeung Cerawuk. Assalamualaikum gitu. Aing rewas ya teh. assalamualaikum atuh dari mau di sawah atuh. Sebagai umat Islam mah kudu memberi salam maneh teh. Keur naon? Menerkeun cai soalna ieu cai nyabang Beng. Salah naon saya dibenerkeun? Astagfirullah Beng maneh teh. Cai mah teu boga salah Beng, cuman ieu cai teh nyabang. Ame ka pagi gitu tanya bangna. Janu nyandung wae nyabang. Saha nu nyandung maneh teh? Aya eta nu nyabang naon? Cai, aku cai nyandung sia teh. Awewe namana cai teh sama ieu mah cai teh ke ditu jeung ke dieu dibagi supaya rata adil kitu maneh teh. Mana siga nu nyandung wae kudu adil kan ngorajeun kolot. Astagfirullahaladzim, abeng teh aya nu kolot nu ngora cai mah. Abeng supaya kebagian rata gitu maksudna teh. Apa kebagian rata maneh teh? Naon? Ka ditu 50%, ka dieu 50%. Eta teh mana kudu adil modeunan kitu mah. Nya mohon mata ku aing dibenerkeun caina supados adil. Atuh bieu 50% nah lain dibagi dua. Setengah ewang we tuh. Kan ari maneh naon sih? Beng, dengkeun ku maneh. Aya di mana-mana nu adil mah bagi dua. Kan eta ge 50% berarti dibagi dua sa teh. Nya anu ngepas mah setengah ewang atuh maneh teh. Ari 100 dibagi dua berapa maneh sok? Mun jelema nu teu bisa ngitung sesok mah. Yang mun teu bisa ngitung mah kita pakai kalkulator tuh ngitungna. Amun teu bogaeun kalkulator. Nya nginjem ku tetangga kan aya ramo tah ieu 10 bagi 2 5 sewang. Apaan teu bisa ngitung? Maneh somplak. Matak nu adil mah dibagi dua lain 50. Sumun ya ge. Nah, ari maneh sih ngomongkeun naon sih? Aing ngomongkeun cai ya teh. Ari maneh ngomongkeun naon? Adil ai cabang mah. Iya ge dicabangkeun teh aya irigasi Beng. Jadi ka ditu dipenetra isian lah belah dieu. Ame belah dieu kosong teu naon-naon, tapi itu jadi gitu. Berarti eta mah teu adil ai ka itu kosong ka dieu jalan mah. Aduh, maneh ni riut sia teh. Dengkeun ku maneh ieu. Ieu teh cai teh lurus ieu. Set, tah cai teh lurus kitu. Jangan cagak. Tah supaya adil nya ku aing dibagi dua kitu. Maneh teh asa kecida-cida teuing sia teh. Beurina ge lain poligami. Amun cai poligami saha lebena sia teh? Saha saksina? Somplak pisan maneh teh. Mau maneh we Mas ah? Tuh, geus nanya riweuh-riweuh sia teh kan kumaha maneh jawaban teh lempeng wae maneh mah. Sok we urus teh bagi dua cai. Kerja sandos teh jeung aing teh baledog sia. Maju gentar membela yang benar. Maju wah, tiup. Wah, Min, urang tuh bisa diharap, Min. Cingagona jauh, Min. Oke. Tembak. Dor. Wih, Min, awas aya musuh di tukang, Min. Malik ke tukang. Aduh, Min, ya teu kumaha ya teh. Urang pebeliut, Min. Wah, Min. Sia. Hah? Weh, naon ari sia teh? Hah? Agustusan balaja Agustusan. Merdeka situ negara mah geus merdeka di mana? Wah, naon situ? Nyanyi can merdeka. Bias ge mahal. Merdeka kumaha situ? Bumbu ge mahalnya can merdeka. Aduh, ari mana situ? Nah, Merdeka 17 Agustusan naon situ? 17 Agustusan ulah ngarusak sawah situ. Merdeka jangan ngarusak sawah batur. Merdeka ngarusak sawah situ. Enggak, ampun. Bukan aja. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak. Nah, udah pakai serentak capek. Yuk, tiarap langsung. Tiarap. Bukan aja, acak yuk. Aduh, tuh bisa tiarapna urang euy. Dicolong abi euy. Tebak. Ke dia atuh. Gitu tah latihan. Musuh datang bom. Kakak. Merdeka naon sih teh? Merdeka naon negara mah geus merdeka di mana? Acan beas ge mahal keneh. Ari mahal sih teh? Minyak kelapa mahal. Ari mana naonan peperangan atau di dieu? Nya, latihan Agustusan upacara adat. Latihan Agustusan saya tetep ulang ngarusak sawah batur sih teh. Nya, Hayang merdeka ngarusak sawah batur sih teh. Apa mana sih?
Kenaon Mas? Ya jalan mana? Ya, nah apa kemana? Hah? Jaga di dia, pamin. Lain jaga di dia emang imah dihanap di dinya. Naon jeung gua klik segala. Hari jadwal kereta api Bandung Surabaya jam seberanya? Oh, engke atuh sekitar jam 8-an lah. Oh, Jakarta. Jakartanya jam 10. Mas rek ka mana kitu? Ke Jakarta jam seberapa? Jam ka Jakarta mah engke peuting. Oh. Hari Mas rek naik kareta. Ah, moal. Naik kareta mah moal bisa di dia kudu di stasiun atuh Mas. Bios, abi mah dideket naon-naon. Ada mentas. Si somplak dasar.